Jeruk moal khusus salat. Moal khusus salat lajen ku kumaha jelema nu boga kreditan teu ceuli datang ka khusus salat bae. Dijamin moal. Heuh cenah cenah kiai. Leuwih ti kiai 2 kilo ka dituna tetep bae masih kene. 2 kilo ti kiai ka ditu leuwihna. Tetep bae moal khusus bae. Moal khusus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين والله أعلم بمراده سورة العرب بكية utawi surah Arab utawi iki ku surah Al-Arab makiyatun naiku kang bangsa Mekah illa was'alhum 'anil qaryah angin ayat was'alhum 'anil qaryah as-saman awil khams ayat tegese walu atawa 5 sakeh ayat mi'atan wa khamsuna wa situ ayatin yaiku 205 atawa 6 sakeh ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah sifat Allah Ar-Rahman kang Maha Rahman, Ar-Rahim tur kang Maha Rahim. Sifat Allah Ar-Rahman kang Maha welas ing dalem dunya. Ar-Rahim tur kang Maha welas ing dalem akhirat. Alif lam mim sad Allahu a'lamu bimuradihi ta Allah iku kang mauning kalawan kang den karepaken dening Allah bidzalika kalawan mangkono alif lam mim sad hadza utawi iki kitabun iku kitabun silakan den turunkeun ya kitab ilaika maring sira Muhammad khitabun yaiku khitab lin nabi kadue kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika haraj maka orang anak-anak ikut tetap dalam dada sirah Muhammad apa harajun rupak kerdoikun tegasi rupak minggu saking kitab untuk balighahu saking yentah nekaken sirah Muhammad hu ing kitab mukhafata antu kadzaba kena arah wadi yentah den gorokeun sirah Muhammad itun zira garapan yenta memadani sirah Muhammad muta'alikun diunzila yaiku kang nerima cumantel kalawan lapad unzila lil inzari tegese kena arah-arah inzar memadani ing kufar bihi kalawan kitab wa zikro lan kena arah-arah zikro ngelingi tazkiratan tegese ngelingan lil mu'minina kadong kang mu'min kabeh bihi kalawan kitab kullahum ngucap sirah Muhammad lahum kadeh kufar Mekah ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Wallahu a'lamu bimuradihi tabi'u nganuti sira kabeh barang kang den turunkeun ya maring sira kabeh min rabbikum saking pangeran sira kabeh Al-Qur'an tegese Qur'an wala tattabi'u lana jangan nuti sira kabeh tatakhidu tegese jangan ngaralap sira kabeh min duni salian Allah ay Allah tegese Allah gairi tegese salian Allah aulia pirang-pirang kakasih atau pirang-pirang pamimpin tutiyaunahum kang narurut sira kabeh ing aulia di maksiatihi ta'ala ing dalam maksiating Allah ta'ala qalilan ma tadhakkarun qalilan kidik tebenan tadhakkarun eling sira kabeh bitai kalawan nganggota tadhakkarun wal ya lan ya iya zakarun
Tataizuna tegese narima piuruk sira kabeh fihi idgo mutafilasi ku tetep ing dalam tazakkarun utawi dan igomkeun ta ing dalam asal fizal dalam zat tapi qiraatin lan ing dalam qiraat suwiji bisukuniha kalawan sukun zal wa ma zaidatun lan utai ma iku zaidah li takidil killah karena arah naukidkeun killah naukidan killah. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون والله أعلم بمراد وكم lan utawi age khobariyatun utai kama iku khobariyah maf'ul niku dari maf'ul mangga kamlan ing ake min qaryatin saking kampung uri da ahlu akang den karepakeun opo ahluha ahline Korea ahlakna hatu gese ngaruh saking sunagung ha ing Korea ing akeh min qaryatin saking ahli kampung ahlakna ngarusakeun sunagung ha ing Korea aradna ngarepakeun ing sunagung ihlakah ing den rusak ke Korea faja'ah basuna maka teka ing Korea opo siksa ing sunagung azabuna tegese siksa ing sunagung bayatan ing dalam mulailan tegese wong ahum qailuna tawa utawi ya ahluha qailu dai ku kang lagi kailulah kabeh naimuna bizahirati tegese kang taruru kabeh kalawan istirahat tengah dina tengah poe wal qailulatul lan utai qailula istirahatun iku istirahat isban hari ing dalam tengah awan wa ilam yakun ma naubunan senajan orang ana iku tetep sumber tanah istirahat apa turu marratan tegese cuman sabalenan jahalan teka azab ing Korea lailan dalam yang maratan dan badan kang wawaneh naron dalam awan pamakana dakwahum selesai surat Al-An'am urang menginjak kana surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf makkiyatun. Istilah ahli tafsir ketika nyaritakeun makkiyah lain diturunkeun di Mekah tetapi diturunkeun qoblal hijrah. Sebelum hijrah ayat-ayat tersebut disebutna makkiyah. Geus ieu surah Al-A'raf diturunkeunana meme hijrah ka Madinah kecuali 8 atau 5 ayat nu dimimitian ku ayat illa nu dimimitian ku ayat was'alhum 'anil qarn. Jumlah ayat surah Al-A'raf 205 atau 206 ayat. Lamun aki-aki ngaji unggal minggu sedengkeun di ajina saayat paling 2 ayat teu karasa nalar. Saminggu saayat ditalar, saminggu saayat ditalar teu karasa. Pindah ke surat katalar ayat anu awal nama surat A'raf. Ayat kan itu dah batu gitu bah. Geus kolot mah boro-boro nitah nalar ayat ka anak ge poho. Anak minta duit sia saha? Yusa, anak abah oh anak. Sugan aing tuyul gitu. Ka anak gitu wow. Kok nu nyandung opat mah. Nu nyandung opat hiji pabajikan boga anakna 7 berarti 4 kali 7 seberapa? Lain dijawab seuri sia mah. Jawab dah. Tebal teget tetap. Masyaallah. Ieu urang alhamdulillahirabbil alamin masih kene urang mah ieu senang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim. Seakan-akan kos teu boga kreditan teh gitu. Libat ngeunah gitu keur ngaji mah ngeunaheun balik we ka imah. Waduh, Medan lagi Medan. Masyaallah.
batak diplongkeun ulah boga hutang hirup mangeuran entas ngaji urang senang ngarokok. Bebe jarang ke pemajikan, mama, aduh, rasanya kayak jadi raja aja nih bapak. Tidak ada beban hidup eta ngeunaheun ka urang boga pemajikan diuk di sisi aju sararengit hutang teu boga duit boga 100 juta kan ngeunah. Eta di mana geus boga beban hutang geus. Kiamat eta mah geus mulai geus dordar ujianna. Diincer bae kan pemajikan ge boga hutang mah deui untung encan. Dagang asana misleuk ge defisit. Wah, kongkorong. Hiji deui jualkeun kongkorong ge sasaradana. Mulai geus ka pemajikan ge sugan teh naon urang ngajual kongkorong. Eta kan kos kitu bae tah. Jadi beban hirup teh. Mata kulaya beban. Ketika urang beban hirup moal khusus salat. Moal khusus salat lajen kumaha ge jelema nu boga kreditan teu ceuli datang ka khusus salat bae. Dijamin moal. Heuh cenah cenah kiai. Leuwih ti kiai 2 kilo ka dituna tetep bae masih kan. 2 kilo ti kiai ka ditu leuwihna. Tetep bae moal khusus bae. Moal khusus. Namun geus eueuh beban seakan-akan duaan hirup jeung Gusti Allah aing kahiji Allah kadua Allah nu ngatur aing kicit diatur denge diatur hirup diatur geus mantep tegep takbir tadi Allahu akbar aya nu boga kreditan malah anu di tukang geng ngalalang-nalang sama teh budak takbir kunaon eta asana ieu ke koe ditanya tah salat lah salat beres salat aja sia tadi takbir asana langsa aing mah kunaon can anggeus kreditan tuh bener bae Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Shad eta mah ulah ditanyakeun maknana lantaran Imam Jalal ge Allahu a'lamu bi muradih bidzalik hanya Gusti Allah anu uningan kana maksud ku alif lam mim shad geus baheula keur urang dongeng alif lam mim dicaritakeun panjang dongengna ieu mah geus cukup lah sakitu dipanjang-panjang ge hanya urayan-urayan nu urang teu katepi ka bakos paling ke jurusan hikmat aya alif lam mim teh alif na naon lam na naon mim na naon shad na naon wah mulai geus tah dihijikeun alif lam mim shad tiupkeun kana leungeun ka dieu ha pake ninju kafir jeger ieu jadi kekuatan alif lam mim shad mun ditiupkeun ha tiupkeun ka Obama wah jadi bom lamun teu jadi bom urang nyeri hijikeun alif lam mim shad jeung kaf ya ain shad hamim ta eta teh bakal ngahiji di dieu mantak je atuh kiai mah kajenteng teu boga jepretan boga eta tedang bae kiai mah bos kiai bet asal aya bae nu nakal-nakal mulai dibaca kunyam-kunyam nya hamim 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 ha kaf ya ain shad alif lam mim shad ha ayo sia gara ka dieu ayo pak itu nyerinting kek. Sudah teh sinti wani ka aing. Nyawani mah aing moal. Udah batak lamun geus kasurupan kiai mah atuh geus. Lamun geus kasurupan ayat-ayat atuh geus pokona mah nyana mah kiai mah asal geus kasurupan ayat bae geus. Tidak mau tahu. Naon sebabna? Di penjara. Penjara dikitukeun dong. Buka penjara. Ye, atuh ayat itu apa itu wahyu Allah. Atuh Kangjeng Nabi ditangkap ku Abu Jahal, ces. Kangjeng Nabi di jero, ketika Kangjeng Nabi keluar hanya dibacakan 1 ayat doang. Masya Allah, tiupkeun, kes kabeh. Atuh lamun Kangjeng Nabi lah kos itu atuh umat lagi sarua. Ye, boro-boro dibacakan make
nonton kakarak dibacakeun ayatna bae geus sarees bari. Encan make taneuh geus hees. Emang kumaha gitu ayat Quran, tuh mantep ayat Quran. Bacakeun ku urang, moloh. Di luar ge aya nu teu moror ngarokok pan. Seket Al-Qur'an lain lalagaan. Komo di puasa. Kita kudu di puasa, dibaca, dibulak-balik. Nyurupkan ke awak asma-asma Allah. Pakai lalagaan kan ayat Quran itu bisa pakai lalagaan ketika bebeneran perang nges tidak mau tahu pokoknya mah nu kadeuleu ayat Al-Qur'an Allah na wah ujianana ulah ese dibacakeun alif lam mim bae ge alif lam mim hiji bismillahirrahmanirrahim alif lam mim baledogkeun batu wah cegung alif lam mim doang coba ente maca alif lam mim ka batu alif lam mim nanti kok gitu alif lam mim nalang paing mah enggak alif lam mim itu PDT gitu ada itu boga beban mas bismillahirrahmanirrahim alif lam mim jago percaya yakin mantap cek Kanjeng Nabi lauzada latoro lamun tambah keyakinan hibar sia kajen kukumaha ge tinggal yakin doang atuh urang mah ka Al-Qur'an teu yakin jiana mantap teu yakin lah tuh kuari ge deuk bulan puasa karak diteangan Quran aing mana karah neundeuna keur ieu di mana nanya ke anak Quran abah di mana tuh abah teh neundeuna di mana heuh ieu pohoan karak diteangan deuk kumaha manjuran yes alif lam mim shad Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik hanya Allah nu uningan كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه kitab Al-Quranul Karim nu diturunkeun ka Anjeun Muhammad khusus kitab ka Kangjeng tetapi tujuanana umum jang umatna fala yakun fi sadrika harajun ulah aya di dada anjeun karupekan ulah aya di dada anjeun Muhammad kesempitan ulah aya cek urang mah Muhammad ieu kitab Al-Qur'anul Karim bacakeun ka kupar-kupar teh ulah ngarasa sempit hate anjeun teh ulah ngarasa ragu hate anjeun sampaikeun Muhammad kulantaran Kanjeng Nabi teh boga pikiran kieu harita duh ieu Al-Qur'an lamun disampaikeun engke kumaha sedengkeun nyana teh can iman ka Allah can iman ka aing sebagai Rasul Allah kemudian ieu Al-Qur'an disampaikan geus kanyahoan ku Gusti Allah Muhammad tegar ku Gusti Allah ada ieu Al-Qur'anul Karim kitab unzila ilaik nu diturunkeun ka anjeun kana yakun fi sadrika haraj hate anjeun ulah aya ngarasa rupek saeutik acan ulah aya ragu tentang Al-Qur'anul Karim dalam menyampaikan kafir-kafir kupar-kupar sampaikan pokokna mah tujuanana dua hiji nyampaikeun ka kufar inzar litunzira bihi dua nyampaikeun ka mukminin zikra sebagai tazkirah datang ka kuarieu urang teh geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul iman ka Al-Qur'anul Karim tazkirah dielingan urang mah supaya dijadikan pelajaran kurang sampaikan ke kafir ketika nyampaikan ke kafir inzar mere peringatan tentang akhirat sampaikan lamun urang ngadengi di luar negeri para ahli toriko naksabandi nyampaikan hak di gereja, nyampaikan hak di kuil-kuil, nyampaikan hak di kerumunan orang banyak tengah-tengah kafir sakitu buagana luar biasa. Urang mah di tengah-tengah umat muslimin ge, di tengah-tengah umat muslimin ya urang, asal aya bupati banyak gila. Walah moal keras teh urang bupati geus proposal teu turun. Permasalahan aduh nyangkut di mana boy proposal. Endahan diangkat, tidak ada dua aja bupati kita. Buku korupsi.
ugu teu bener diangkat eta kiai nu kos kitu bakalna pangheulana di pareuman ilmuna. Waduh, di Inggris mah lamun orang-orang parlemen geus aya nu asup Islam, di Amerika teras atas geus asup Islam, di Jerman geus aya nu asup Islam lantaran para ulama ahli thariqah geudir anak sabandia terus tanpa pamrih nyala berjuang di mana bae terus kasieun lantaran dititah ku Gusti Allah kitabun unzila ilaik kitab nu diturunkeun ka anjeun Muhammad ulah rasa ragu ulah rasa sempit parayakun bisa drika ajul ulah rasa sempit jeung mangmang sampaikan litunzira bihi supaya manahanana ingat jadikan satu peringatan atau dijadikan satu indar pasingsionan peringatan bagi umat muslimin sebagai zikro pelajaran sampaikan lain lalagaan di luar negeri mah dahsyat biasa geus puguh di Irak perang fisik geus puguh di Syria perang fisik di Mesir sarua bae tetapi ulama meresap nuka Amerika, nuka Inggris, nuka Prancis terus dakwah ya Allah ya Rabbi hanya beritana bae ka urang diekspos lantaran sumber beritana dijual konde iya jadi orang kewalahan teh hanya aya sababaraha gerintil lah anu tembus ka urang Masya Allah tetapi kan kemanfaatan luar biasa lain lalagaan dakwah teh terus lamun memang mampu sakumaha tadi aya nu ngutus dakwah teh henteu sembarangan lamun Syekh Kamil lamun Syekh Jamil berangkat ka ditu aya nu ngutus imah nu ngutus teh guruna langsung wa imma geus aya petunjuk ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun Sayyid Maliki baheula hilir mudik ka Indonesia kuari putra Sayyid Maliki nu aya di Mekah kula datang ka ditu ketika diundang ka dieu nyana cuma senyum ketika diundang nyana cuma senyum ternyata nyana dongeng sebelum saya ada izin dari Kangjeng Nabi saya tidak akan ke Indonesia per detik ieu encan aya izin ti Kangjeng Nabi nyana hayangin gasa ka Indonesia lantaran di Indonesia teh loba jasa anu ka ditu kan ka Mekah anu ziarah ke Sayyid Maliki nyana nyawan tetapi karena nyana encan aya izin ti Kangjeng Nabi encan turun ke Indonesia batur mah kararitu tah lelempangan teh kudu aya izin ti guru atawa izin ti Kangjeng Nabi langsung pan aya ente mah baho geus solunang solonong bae kamana tah kamana nah teu sembarangan ahli thariqah mah ketika berangkat aya izin sebab aya nu mandu nyana aya guruna Masya Allah ketika guruna geus maot nyana langsung berhubungan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lamun ngomong kos kitu besi pajar leuleuwih teuing seperti eta lelempangan teh teu sambarangan Masya Allah karim nah motivasinya dua hiji litunzira supaya memberikan indar untuk orang-orang kafir. Ingetan kafir teh besi salah mangeranannya lah. Kunaon mangeran teh tritinggal, kunaon mangeran teh ka batu, kunaon ka kayu, kunaon ka makhluk kejabatan dunia. Pangeran lah hiji alladzi khalaqas samawati wal ardh. Quran turun jang indar seperti eta. Nomor kedua wa zikrul mukminin, besi mukminin kebablasan. Besi kebablasan ke mukminin teh ye. Lantaran ngarasa geus iman ka Allah ka Rasul jeung ka kitab akhirna mah sakadar iman doang teu nelusuri kumaha jerona iman teh teu nyaho korupsi terus bae maling terus bae maling jeung korupsi bae eta keneh ai maling bahasa lembur ai korupsi bahasa luhur eta keneh nah ieu teh teu kontrol supaya kakontrol bacakeun Al-Qur'anul Karim untuk wazikra lil mu'minin tazkirah memberikan pelajaran itibar tazkirah untuk orang-orang mukmin golahum bejakeun Muhammad sampaikan Muhammad kepada kufar khususnya umumna kepada mukminin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya tuturkan ku aranjeun kabeh ma unzila Al-Qur'anul Karim kitab nu diturunkeun ka aranjeun yakni Al-Qur'anul Karim min rabbikum ti pangeran ajeun tuturkan Al-Qur'an
wala tattabi'u min duni ulah nuturkeun salian Allah yakni ulah nuturkeun salian agama nu diridhoan ku Allah ulah dijadikan salian Allah nu teu nyekelan agama Allah dijadikan aulia sebagai kekasih sebagai pemimpin-pemimpin tuti'unahum anu anjeun nurut ka pemimpin di bawah maksiat ulah ide tuturkeun ma unzila ilaikum al-Qur'anul Karim, cak Quran haram, cak Quran halal, cak Quran sulah, cak Quran makruh, cak Quran bedang, mantak naon sih, salilah hirup, relakeun awak urang, percaya penuh, sadar penuh ka Al-Quranul Karim, moal bakal kapanggih jeung bogana. Tinggal disadarkeun aing geus nuturkeun Al-Quranul Karim. Kumaha cak Quran bae, haram, pahit ge kajeun, halal, kajeun teuing pahit ge. Geus ku baca Quran lantaran paeh kapanggih jeung Allah. Sanajan urang teu perang paeh mah paeh bae. Sanajan perang itu paeh mah teu paeh bae. Komonya perangnya paeh biasa. Kasih saya Al-Qur'anul Karim. Didelekeun ku Gusti Allah ja urang mah wayang. Berangkat sia, kade sia. Nu dideule ikhtiar urangna. Sadar atau tersadar ketika urang sadar, mantep. Allah meninggal geus teh paeh deuk di kasorgakeun. Kan mantap jasa ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum etala ajakan titahan tuturkeun Al-Qur'anul Karim awas wala tattabi'u min dunihi awliya ulah nuturkeun aranjeun kabeh salian Allah yakni ulah nuturkeun ka jelema-jelema nu teu nyekel agama Allah teu nyekel Al-Qur'anul Karim dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin nu anjeun nuturkeun nurut ti maksiat dina maksiat si hade ente ulah nuturkeun seorang pemimpin anu ngajakan maksiat teu nyekel agama Allah teu nyekel hukum Al-Qur'anul Karim. Ketika orang dihadapkan ke permasalahan di Indonesia, dibaca kurang ayat Quran ieu, urang geus nol besar. Wala tattabi'u ulah nuturkeun ngunduli salian Allah, yakni salian Allah teh dijadikan aulia sebagai pemimpin tuti'unahum anu maneh narurut kadinya. Ulah lantaran deuk di bawah maksiat. Sedangkan di Indonesia mah geus lain make hukum Al-Qur'an, buanana tokoh maksiat kabeh. Lantaran teu nyekel Al-Qur'anul Karim paling kurang atuh ayeuna mah disurtillah. Ieu teh nyekel duanana parahan mana tinggal kitu doang. Leuwih parah nu mana teu nyekelna ieu. Lamun parah duanana ulah milih geus. Geus kajeun aing mah milu sabodo sia bae geus. Lamun memang kudu milih ieu nyekel tah henteu ka Quran, ieu nyekel tah henteu ka Quran. Henteu duanana parahan mana teu nyekelna antara ieu jeung ieu. Geus kitu bae urang mah. Dihandap lantaran perpolitikan di urang mah kabehnya kitu-kitu kene. Nah, tinggal diminimalisasikan ku urang. Oh, rada deres nu ieu. Rada deres doang. Jak di dieu ulah sok nuturkeun jelema pemimpin anu teu nyekelan hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Cilaka ente golilem ma tazakkarun. Saeutik pisan ente inget ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saeutik pisan ente tapi tuturan yang kawiwulukan sing hade awas deuleu akibat dari negara-negara anu henteu nuturkeun ka Al-Qur'anul Karim. Mubahalah negara-negara anu henteu nuturkeun kana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Daerah negara nu teu nuturkeun kitab deuleu. Ya, dicaritakeun cek Gusti Allah wa kam min qaryatin ahlaknaha. Wah, bakal cerita negara-negara nu bakal dirusak. Coba Yordan tah, Mesir tah, Irak tah, Iran tah, apakah negara mana? Ya, nu bakal dicaritakeun akibat teu nuturkeun kana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lamun di negara batur dirusak, tuh komo Indonesia. Ya, leutik jasa sama Indonesia mah. Alah, gunung hiji bae ge dibitukeun beak cek Gusti Allah ku aing sia. Atawa disunamikeun ku aing sia. Mata awas tuturkeun ka Al-Qur'anul Karim deul negara-negara baheula bakal diberitakeun wa kam min qaryatin wallahu alam bissawab.